barudak narik nyamper main kaleci. Jangan sugan geus dari itu marahin. Enggak apa we, boga salaki kur molor we jeung mabok. Kaditu liar, geus teu boga duit jang bekal anak sekolah. Lah kumaha aing we anu gandeng isuk-isuk mengganggu wae aing. Isuk-isuk tuh tempo panon poe geus caang. Kaditu liar dengan duit. Rudet aing di imah wae. Goblok pamajikan teh nu pentetengan duit jeung duit ngaganggu pisan aing lah. Teu apalin aing keur abok nya. Kamarana nya barudak teh geuning di dieu ge areueuh. Sageuning emang sambuk caprem aing lah. Bisa, dia. Wait. Eueuh. Wait. Eueuh. Ah, Eueuh. Nah, minta duitna ka abi mang, kunaon teu ka indung mamang. aduh siawan nembalan ka aing. Anu aing mah eueuh keur ka Arab, head. Ari ieu naon goblok? Ngawadul mana ka aing. Nah, makat. Awas ya, ku aing dibejakeun ka kolot aing. Udah teuing lah, nu penting mah aing menang duit yang beli minuman. Emang sadeui euy. Caprem deui ku aing lah. Beneran. Coy. Tempo tuh si Otoy. Gampang nak si gajah manu mabok. Ih heunya. Lumpana jong-jolong-jongan gitu. Kalawatir aing mah nempona. Eksong tanyakeun. Yuk. Si Otoy juga nak rek nyamperkeun ka dieu, Joy. Heuh. Ada siapa naon toy? Ning jadi kitu numpangna ayeuna. Ya siau lah loba omong Joy. Aing minta duit ke Saria ya. Anjir, ayeuna napasna ge bau. Lain bujig dong ini mah. Itu ucus. Bedanya hangit. Kalau ngalaledek sia ka aing. Dit. Wah. Ayo loba omong ya. Duit ket. Wah. Toy teu boga euy. Nah. Duit ya. Heueuh. Nah, ayeuna ieu. Ulah atuh toy. Eta duit sakitu-sakituna. Ieu naon goblok? Nya sok atuh lah. Kan peboja aing mah hayang aya pulangna. Tadi ini aing meuli kuota tadi eta jang ieuna. Karep sia da mah lah. Aing mah pokona duit. Anjing segala hayang dipulangan segala. Memang aing warung. Goblok barudak lah. Toy. Kehelaanan. Coba aing. Nepo sia tadi mau duit sabaraha? Nah, 5.000. Mending bobodo ku aing. Toy. Berarti sia kudu mulanan ka aing eta 250.000. Ya nyang cekana buat aing ya. Aing ka duitna lah ya. Ya, angsa. Dia kan buat aing ya. Tadi sia dijaptem sabaraha ku si Otoy. Haha. 5.000 cus. Sia dijaptem 5.000, ari pulangna 250.000. Mending ari kitu mah tadi urang nu dijaprem, bong-bong jam mabok. Aing teh ya si anak soleh atuh rezekina lancar, cus. Pokona hayang puas poe ieu mah aing lah. Hitung lah duitna nang capremna. Nang sabaraha nang 10 kratuna. Anjing, mendingan menang sakit duitna asal menang loba tadi mah.
Aisyah kunaon kali tepuk-tepuk balik cerik. Di Japrem aku si Otoy. Di mana si Otoy nak? Ayo samparkan ku aing. Goblok si Otoy wani-wani ngajak prema di aing anjing. Tuh, si Otoy nak. Yuk samperin. Si Otoy ngajak prema di aing toy. Di Japrem sabaraha maneh ku si Otoy. 200.000. Luas dibales ku aing mumpung aing lancuk aing. Mana si Otoy? Duit tadi aing nu 200.000. 205 nak. Menang lagi 2.000 tah. Bohong pugu di wawana 200.000 ku si Otoy. Beuh kadekeun duit tadi aing goblok. Emang ya? Bang, duitnya mah. Ulah di Indonesia goblok. Ngajak prema di aing. Anjing apes aing po ieu mah. Lain puas mabok lah duit aing beak kita nama. Isuk-isuk, mata geus isuk. Ini kelalesnya. Ada gitu isu. Di Japrem ku si Otoy. Kado itu mangkat. Apa? Aja gitu, Ge.